Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dulur abdi sadaya di mana wae ayana, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang yuswa tambih barokah. Sunah dina rumah tangga nu jadi pamajikan kanu jadi seorang suami. Poin anu kahiji khusus kangge ece disunahkeun dina malam Jumaah kedah kersa pangpayuna ngajak kanu jadi seorang suami. Ngajak kumaha? Hiji ece kieu bahasana. Akang, aa, ayah, yuah, urang sami-sami ngaos Al-Quran surah Al-Kahfi, insyaallah berkah rumah tangga teh. Lajeng poin anu kadua sunah pikeun nu jadi pamajikan kanu jadi seorang suami begitu sumping malam Jumaah. Kieu bahasana ece, aa, akang, ayah, papi, yuah, urang sami-sami ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ce akan rumah tangga teh berkah di mana urang dina malam Jumaah nyeueurkeun ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng poin anu katilu sunah pikeun nu jadi pamajikan kanu jadi seorang suami ketika malam Jumaah wayahna ce disunahkeun ngaula anu jandan seorang suami teh kedah dibarengan kurasa sayang, kurasa cinta karena Allah Azza wa Jalla, tong bari manyun, tong bari nyuncung, pedah resiko kurang. Eta teh lepat kacida. Tapi alangkah baikna ketika malam Jumaah ece ngaula anu jadi suami wayahna kedah dibarengan kurasa sayang, kurasa cinta anu kacida luar biasa, dibarengan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Lajeng poin anu kaopat sunah pikeun pamajikan kanu jadi seorang suami ketika malam Jumaah menjelang sumbing subuh wayahna ece disunahkeun keur ece nyanak cai sagelas. Lamun suami ece masih keneh tibra, masih keneh sare, cepret ce kucai sakali cet, masih keneh tibra dua kali cepret deui, masih keneh kerek katilu kali cepret deui kucai, masih keneh hees can hudang keneh wayana ce bibir ece dekeutkeun kana ceulik nu jadi seorang suami bari ngahareos kieu, akang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, dijamin ece salakina bakal ngorejat pada harita ku ngadangu ece ngaluarkeun bahasa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.